Manqoba anu ka-28 nyaeta nyarioskeun sakabeh jin ifrit aya dina bawahan kakawasaanana. Dicarioskeun Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam dina hiji waktos kagungan manah melangka jama-jama di akhir zaman. Margi bangsa jin kalintang barengalna sareng carulangungna. Saurana kumaha engke saenggeus henteu aya aing eta bangsa jin jeung setan mana teuing moal ngahargaannana ka bangsa manusia. Cacak-cacak ayeuna oge keur aya keneh aing sakitu barengalna. Tidinya aya suara tinu goib. Anjeun entong melang sabab engke aya panutup nabi nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah sahiji putrana aya anu jenenganana Abdul Qadir. Tah eta anu bakal dipaparin kekawasaan ngabawah bangsa jin sareng setan. Moal aya hiji jin atau setan anu henteu nurut ka anjeunna. Subhanallah. Insyaallah bari disambung ku jilid yang kedua. Mudah-mudahan ya umur